مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigo amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sulahil akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binuri, Ya Rabbi hifdonak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, Ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du.
Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alayya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalayandat Allah anu kasifatan kudrat sang irodah urang sadayana tiasa mumpulung dina raraga tolabul ilmi anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu teu aya batasan yuswa salamiruh masih aya dina jasad salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu pamugi tolabul ilmi urang atos sing janten tolabul ilmi anu sah makbul ma'jur muga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam Habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oke, satacan urang naraskeun kana hanca kitab Mukhtarul Hadis disuhunkeun karena Allahna ngaoskeun surat Fatihah khususna kangge pun Bapak mudah-mudahan sangalna ku Allah dipaparingan kesehatan. Ala hadihin niyah wa bi barakati hadil jamaah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi ihsan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsan fal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ida mata di mana-mana maut saha waladul abdi budakna hiji hamba qala mangka ngadauh saha Allahu Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Gusti Allah li malaikatihi ka pirang-pirang malaikatna Allah. Kumaha saur Allah teh qobadtum nyabut aranjeun nyabut nyawa maksudna berarti anu diparentahna teh nyaeta malaikat pencabut nyawa. Qobadtum saur Allah nyabut anjeun walada abdi ka budak hamba kami. Payaquluna mangka nyarios itu malaikat na'am sumuhun Gusti na'am sumuhun Gusti payaqulu mangka naros deui Allah qobadtum nyabut aranjeun samrota fuadihi kana panggubungah manahna itu abdi. Budak tepan disebutna teh samrota fuadi buah hati. Payaquluna mangka nyarios itu malaikat na'am sumuhun Gusti. Payaqulu mangka teras ngadauh deui Allah naros deui Allah
Mada kana naon qala ngucap saha abdi hamba kami. Jadi bila mana maut budak hiji hamba, budak jelema, Allah teh naros ka malaikatna qabantum walada abdi, anjeun nyabut nyawa hamba budakna hamba kami. Sur malaikat naam. Teras we payaqulu qabantum samrota puadi, anjeun nyabut nyawa kana pangbubungahna mana hamba kami. Payaquluna diwalardi ku malaikat naam sumuhun Gusti. Teras we payaqulu mada qala abdi, terus naon anu diucapkeun ku bapakna, gitu maksudna mah. Jadi Allah ngutus ka malaikat pikeun nyabut nyawa budak hiji hamba. Itu hoyong terang tanggapanana. Nu jadi kolotna teh ngomong naon? Payaquluna, mangka nyari ngajawab itu malaikat hamidaka wastarja'a. Hamidaka muji itu si abdi ka Gusti. Wastarja'a jeung ngucapkeun kalimah istirja itu si abdi. Payaqulu mangka ngadauh sa Allah Gusti Allah taala anu maha luhur Allah, ibnu ngabangun aranjeun li abdi pikeun hamba kami baitan kana hiji imah fil jannati di surga. Wasamuhu jeung merengaran aranjeun kana itu baitan, kana eta imah teh baital hamdi, kana baitul hamdi. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Turmudi, Imam Turmudi atanapi at-Tirmidzi mangga an Abi Musa katampi ti Imam Abi Musa. Bila mana maut matak sok aya nu maut budak keneh kitu nya. Nah, sok aya nu maot budak keneh, bahkan can keuna kana khitab taklif usiana teh, tapi terus dipundut ku Allah teh. Gitu. Bahkan paminten sapalih bapak-bapak aya nu kantos paminten gaduh murang kalih nyantunkeun alit keneh, orok keneh. Nah, malaikat dina waktos harita ditaros ku Allah, "Hei malaikat, naon tanggapan nu jadi kolotna ketika budakna ku kami dicokot?" Gitu maksudna mah. Cek malaikat teh payaquluna hamidaka wastarja'a. Gusti, hamba Gusti nalika budakna dicandak, nalika budakna dicabut nyawa ku kami, cek malaikat atas perintahan Allah. Aranjeunna teh hamidaka muji ka Gusti. Wastarja'a sabab sadar kabeh ge bakal balik deui, dalam arti tidak punya rasa memiliki. Tah jang anu kitu cek Allah ubnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi, bangun engke di surga hiji imah nu mana imah eta diaranana baitul hamdi di surga Allah. Dalam arti rela kana kepastian ti Allah sekalipun pahit. Pan eta anu sesah teh matak buruhanna ge baitul hamdi. Da sabab pas dicanak ayeuna ku nu gaduhna teh gitu di antawisna nyebatkeun teh hamidaka muji ka Gusti Allah. Lain muji karena muji ka Gusti Allah, lain karena atoh budak dicokot, tapi karena betul-betul menyadari bahwa Allah sakersana nyanak hambana. Numawi aya sapalih dikantunkeun ku murang kalih alit keneh. Nah, lamun matak jadi muji ka Gusti Allah, maka cek Allah ubnu li abdi baitan bil jannah, miwarang ka malaikatna bangun engke hiji imah di surga anu mana eta imah diaranna teh baitul hamdi. Apakah jang nu maot budakna hungkul? Termasuk urang gitu. Mafhum mukhalafahna dina setiap hal. Naon wae anu tumiba ka urang, tuluy urang teh kalah muji ka Gusti Allah, nya sarua bakal diburuhan eta. Dan disebatna ge baitul hamdi. Da sabab naon lamun ku urang disadari bahwa memang kur Allah hungkul anu pantes dipuji mah. Itu kur Allah hungkul. Rek teu dipuji kumaha itu pan diantawisna teh. Rek teu dipuji kumaha da geuningan Allah teh kasifatan ku sampurna. Jadi atuh insyaallah saha wae hamba Allah anu diuji, anu dipaparin sareng perkara anu teu akur karasana kana hate,
maka sami ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi ku Allah bakal dibangunkeun hiji bangunan anu manda bangunan eta diaranana baital hamdi sabab loba muji ka Gusti Allah. Mun bahasa guru urang mah kumaha kudu bisa alhamdulillah dina keur kasusah dina keur payet pan hese eta teh paingan atuh da buruhan lagi luar biasa gitu sabab hese muji ka Allah teh anu mana lamun ku urang diemut deui itu naon penyebabna nu matak urang hese muji ka Gusti Allah anu padahal urang mah ngan sekedar tarima jadi gitu urang lahir ke alam dunia pan tarima jadi gitu urang teu nyusun jasad urang teu nyusun diri urang teu kudu meuli itu ieu pan geus jadi kieu gitu kiraku teu muji gitu nah kusabab gitu sanaos ayeuna urang teu muji ka Allah tetep we Allah mah terpuji. Terus apakah lamun sakabeh hamba sakabeh jalma saalam dunia muji ka Allah apakah beuki nambahan kamuliaan? Tidak, sama sekali tidak berdampak kangge Allah mah. Tapi ketika orang ayeuna sering muji ka Gusti Allah da piraku rek teu muji dan nikmatna karasa ku urang. Nikmat naon? Nikmat sehat. Nikmat naon? Nikmat akal. Nikmat naon? Nikmat jasad anu sampurna dibandingkeun jeung hayawan-hayawan anu sanesna. Mata piraku urang teu muji ka Gusti Allah. Memang dina hadis nu ieu diuningakeunana pikeun kolot anu boga budak tuluy budakna dicanda ku Gusti Allah bari jeung muji ka Gusti Allah wastarja'a ceuk Allah ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi anu muji ka Gusti Allah dina dipaparin ka pait ka peurih ka susah tapi tetap muji ka Gusti Allah dalam arti sadar bahwa urang teh sekedar hamba maka ku Allah bakal dibangunkeun di surgana hiji bangunan nu mana bangunan eta diaranan Baitul Hamdi. Hadis ka-128 Ida mata di mana-mana maut sahal insanu hiji jalma insan teh manusia in koto'a mangka putus naon amaluhu amalna itu insan illa min salasin kecuali tilu sodakotin jariyatin kahiji sodakoh jariyah au ilmin atawa kadu jeung kaduana ilmu yuntapa'u anu dialap manfaat bihi ku itu insan yuntapau anu dialap manfaat itu ilmu bihiku itu insan awaladin atawa nu katiluna budak solihin anu soleh yad'u anu ngadua itu waladin solih lahu ka itu insan rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Muslimun Imam Muslim hadis anu ka 128 ieu anu pada kurang tos kauninga itu di antawisna teh anu tos pada kauninga gitu bahwa nalika urang ngantunkeun nalika insan teh matak aya insan teh jalma ngaranna teh diaranan insan sabab manusia sok nisyan teh naon sok poho matak al insan mahalul khata wan nisyan ari manusia teh tempatna poho jeung salah matak tong amek tong aneh lamun aya jelema anu poho berarti jelema ngan aya nu poho aya nu api-api poho teh eta nu bahaya mah aya nu poho ari poho mah sama sekali teu inget api-api poho apa ngan mung gitu tah bila mana maut putus sakabeh amalna kecuali tilu maksudna kecuali tilu anu bakal terus ngalir ka insan eta sanajan geus pindah alam ka mana nyata ka alam barzakh teh gitu anu mana maut teh suatu perkara anu pasti ieu hiji-hijina anu pasti mah
Urang usaha beunghar teu pasti. Urang rajin jadi sukses teu pasti. Mungkin salian ti maot mah kabeh ge. Mungkin nu rajin usaha jadi beunghar mungkin. Aya nu teu rajin usaha tapi beunghar da sabab mungkin. Maka ulah sok mastikeun perkara anu mungkin. Wah urang rek kieu pasti anu apa pasti ngomongna ge. Ieu nu pasti mah hiji ieu. Maot. Eta. Nah, kusabab jelema ku Allah teh dihiasi dirina ku akal jeung syahwat atanapi ku akal jeung nafsu, maka jelema sok loba mopohokeun kana perkara maot. Da mun teh mah jelema loba inget kana maot, beuki bakal getol ibadah, getol ngaji, getol sedekah dan lain sebagainya. Da sabab sadar bahwa bakal maot. Nya maot teh anu ku urang dipikasieun teh geuning. Tapi iman teh jadi tambah gitu. Ilmu teh jadi tambah, amal teh jadi tambah. Ngan sieun hungkul. Nu mana para kakasihna Allah mah gitu di antawisna maot teh di Arab-Arab. Ayeuna kieu pertarosanna urang di Arab-Arab teu maot gitu. Pan urang sorangan nu apal. Terus naon alasanana nu matak teu di Arab-Arab? Anu padahal cek para kakasihna Allah maot teh babun lawang pikeun ayeuna tepang sareng Gusti Allah anu Maha dipika cinta. Piraku rek pangijeng nu dipika cinta teu atoh. Naon alasan urang? Masih banyak beban. Teuing naon maksud beban di dinya teh? Masih banyak beban pajarkeun teh. Tapi cek tadi teu jadi tambah-tambah kana ilmu, teu jadi tambah-tambah kana amal, teu jadi serius dina ibadah, teu hayang ibadah anu sah, teu hayang ibadah anu makbul, teu hayang ibadah anu makjur, berarti bohong. Maka saur Kanjeng Rasul itu urang teh kudu ngalobakeun inget udkuru aranjeun kudu eling, aranjeun kudu inget dikro hadi aksiru. Anjeun kudu ngalobakeun dikro hadi milazat. Anjeun kudu loba inget kana perkara anu ngarusak kana kanikmatan. Maksudna perkara anu ngarusak kana kanikmatan dunya nyaeta maot. Teu pati kacaritakeun nu maot asup ka kafe, nu maot asup ka restorannya. Dalam arti geus moal bisa menikmati kaladatan dunia. Teu sabab geus maot teh. Nah, kusabab urang sadar bahwa urang rek maot gitu. Kira-kira naon nu geus dipersiapkeun? Maka di antawisna ari maot teh sanes perkara anu ayeuna ku urang kudu ditakuti gitu. Tapi kumaha carana urang nalika maot gitu di antawisna urang teh memang geus siap betul gitu. Nya ibaratna urang rek mudik. Pan mudik teh mawa persiapan, mawa bekal anu salila gawe di teangan ku urang anu disisihkeun gitu. Maka lamun geus terkumpul mah bekal geus siap umpamana jang dibagi-bagi pan berani berangkat ge. Da sabab stok atanapi persediaan aya. Nah, para ulama ngawartosan ka urang sadayana waladat ka ummuka yabna adam bakia anjeun nalika dilahirkeun jelema di sekitar anjeun kabeh sareuri. Itu. Tapi urang pas lahir ke alam dunia ceuri, batur anu ningali sareuri pannya atoh salamet. Tapi engke pas urang ngantunkeun, engke urang pas maot kumaha carana? Itu. Nalika urang maot urang seuri batur careuri. Tinggal para ulama upami nu ngantunkeun, para aulia, wah nu nyuncurikan loba. Nu nganturkeun loba, nu nyolatan loba, nu ngaduakeun loba, nu pangtahlilkeun dan lain sebagainya. Sabab naon? Buah karya keur hirupna. Itu. Buah karya keur hirupna. Tah anu mana gitu di antawisna ayeuna upami teh urang cek tadi urang pas lahir teh urang teh dina kaayaan ceuri da teu pati kacaritakeun orok pas lahir seseriannya. Asa eueuh gitu asa can fungsi manggihan gitu. Tapi orang di sekitar merasa bahagia jadi seserian. Sabab merasa bahagia karena salamet. Tah engke kumaha carana urang ciptakeun da sabab urang dibere modal ku Allah. Engke pas urang maot urang seuri. Dalam arti seuri teh ku Allah geus ditinggalikeun pitempatkeun balik. Sesuatu anu diciptakeun indah pasti selalu dirindukan. Sesuatu anu diciptakeun indah pasti urang teh hayang wagiru.
Tapi kunaon ieu pertanyaan urang kana perkara maot teh sieun bahkan asal teh umum nu padahal eta teh pasti. Maka ieu perkara hiji-hijina anu pasti teh itu urang aktivitas urang kaayaan urang di alam dunia mah namina perkara mungkin hungkul mata ngomong teh ulah sok pasti-pasti sing rajin pasti mun urang rajin pasti pinter pasti beunghar teu pasti eta mah mungkin itu tanu pasti mangan ieu hiji-hijina nya eta mah in kotoa putus naon amaluhu illa min salasin kecuali nu tilu. Mana nu tilu teh sodakotin jariyatin sodakoh jariyah anu ngucur nu mawi dina kitab Wasiatul Mustofa junjunan wasiat ka Sayyidina Ali tasoddaq ala mautakum anjeun kudu nyodokohan kanu geus maot mautakum ka inung bapa anjeun nu geus maot. Jadi sae amalan anu bila mana urang berbuat baik diniatan nyodakohan nu jadi inung bapa nu tos teu aya. Mere dahareun, mere pakaian ka fakir miskin dan lain sebagainya. Ku urang diniatan bahkan sekalipun teu diijabkeun, sekalipun teu diucapkeun ku urang khususiyahna kangge almarhum insyaallah bakal dugi lamun urangna karena Allah. Sedekatin jariyatin teh, sedekah jariyah insyaallah ngucur terus eta mah. Itu. Nah, di dieu tugas berat manusia, status sosial anu tos maot tergantung anak incuna. Tergantung kalakuan anak incuna. Itu. Maka mun bahasa pun bapak-bapak teu jadi jaminan komo geus eueuh aya keneh ge budak teh hese nuturkeun ilmu jeung amal kolot teh. Cacak-cacak kolot teh aya keneh. Atuh komo mun geus eueuh nya syukur-syukur keur aya nuturkeun ilmu jeung amalna geus eueuh ge dalam arti eueuh teh geus pindah tempat teh ya. Sedekahan gitu ku urang teh. Nah aku tuangeun, nah aku leueuteun. Ulah nepi ka indung bapa urang mah balageur ahli sedekah, tapi urang menjadi anak atawa incuna teu ngalakukeun hal eta. Eta teh jadi kasedih kitu jang ahli barjah teh. Sedekah jariyah aw ilmin atawa ilmu yuntapa'u anu dialap manfaat itu ilmu teh bihi kusi itu insan itu ilmu anu manfaat nu mawi sae kitu di antawisna upami teh mah sepuh ngadidik kanu janten murang kalih teh ti leuleutik budak teh diajarkeun meurih ti leuleutik budak teh diajarkeun jauh jeung kolot pasantrenkeun budak teh da saha nu tega atuh jauh ti budak kolot mana nu teu teganya tapi bukan soal tega jeung teu tega tapi soal kemanfaatan jangka panjang. Upami teh mah di imah budak mungkin maca Quran mungkin teu maca mungkin maca sholawat mungkin henteu ge mungkin tapi upami di pasantrenkeun mah pan insyaallah sabaong-baong ge moalah tinggalin salat kitu meureun nu mana pan kaalusan nu dilakukeun ku budak kolot kabagean. Itu. Jadi bukan soal tega teu tega masantrenkeun teh itu. Ceuk paribasana kajieun keneh ceurik ayeuna jauh jeung budak. Itu. Nah make ceurik bahasana. Udah anger kolot mun inget ka budak sanajan budak teh bontomor umpamana. Tuluy di pasantrenkeun da piraku teh sono atuh. Sedengkeun perasaan rindu teh pan pasti tersiksa. Tapi itu di antawisna boga prinsip bahwa mending keneh pajauh ayeuna mending keneh ceurik ayeuna daripada ceurik engke diajarkeun mandiri pan dijauhkeun ti kolot teh itu di imah mah sagala ku kolot ari di kobong mah pan sagala ku sorangan itu di antawisna teh umpamana gitu di antawisna. Nah sabab naon ilmun yuntapa'u bihi ilmu anu dialap manfaat naha erek ilmu anu dilakukeun sama sahirupna si insan atawa anu dituluykeun kudu jadi anak incuna ta eta teh bakal terus ngalir dalam arti manfaat. Aya salah sawios riwayat kitu dipayun di antawisna seueur nguningakeun kautamaan pikeun jalmi anu nyiar ilmu gitu di antawisna teh nya dalam arti ngajarkeun pendidikan karakter geus puguh pendidikan akhlak budak teh dijauhkeun jeung kolot kajeun sono itu kajeun panggih sabulan sakali umpamana atau panggih 3 bulan sakali jeung budak teh gitu ari nganteuran hungkul gitu umpamana teh. Tapi kan
matak jongjon. Naon matak jongjonna? Insyaallah nu ngarankeun nyiar ilmu mah kolot usaha budak ngaduakeun jeung guru jeung babaturanana. Itu kan. Kolot semaksimal mungkin gitu di antawisna teh ayeuna ngabekelan lah umpamana semaksimal mungkin. Itu dalain teh hayang gede, tapi kan menyesuaikan semaksimal mungkin. Tuluy budak balesan ti budak naon? Ngaduakeun ku cara ngaji, ku sholawat, ku yasin, tahlil dan lain sebagainya. Ngaduakeun nu jadi kolot sangkan berkah usahana. Jadi keberhasilan budak anu cicing di pasantren teh tilu anu kudu hubungan anak kuat. Kolotna kudu kuat, budakna kudu kuat, termasuk guruna ge kudu hebat. Insyaallah budak bakal jadi bener. Sanajan teu pinter ge bener minimal lah gitu. Naon hartina pinter ari teu bener. Itu. Dalam arti budak teh karakterna supaya jadi bener. Ta eta ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu anu dimanfaatkeun, dialap manfaat. Nu mawi bahasa sepuh genteng-genteng ulah potong. Kealusan-kealusan nu sok biasa dilaksanakeun ku kolot sing dituluykeun ku anak incu pan gitu. Nu mawi aya doana kumaha dina hadis, engke aya dina hadis nu kapayuna yaitu Allahumma ij'al auladi wa durriyati min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahlid dhairi wal kasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hartosna ya Allah jantenkeun putra putu mantu turunan abdi jeung turunan abdi min ahlil ilmi sing janten ahli ilmu wal khairi jeung ahli kealusan. Itu dalam arti masing teu jadi ahli ilmu ge sing jadi ahli kealusan. Da kealusan mah bervariatif pan. Loba kealusan teh. Itu wala taj'alhum min ahli dhairi wal kasali turunan abdi para putra putu mantu abdi ulah jadi turunan anu min ahli dhairi ahli kesesatan itu wal kasali jeung ahli kesel. Jadi kesel teh tina bahasa Arab ari gitu. Urang mun rek ibadah pan sok kesel. Gitu. Memehna pas prakna jeung saenggeusna pan sok kesel. Jadi wal kasali teh jadi kesel teh tina bahasa Arab gitu. Bahasa Arab nama wal kasali ta eta teh ditaudan ku Kanjeng Rasul mah. Ditaudan teh dalam arti urang teh kudu berlindung tina sifat kesel eta. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ku rahmat Gusti gitu ta. Dalam arti Gusti kalawan rahmat Gusti, kalawan pitulung ti Gusti jantenkeun para putra putu mantu turunan abdi ahli ilmu upami henteu ahli kasayan. Dina sapeueuh riwayat diuningakeun jalmi sanaos teu patos seueur elmuna teu pati loba amalna ngan ngabogaan akhlak anu alus, ngabogaan sifat bageuran ka makhlukna Allah, insyaallah gede harapan salamet eta teh. Komo lamun teh mah berilmu henteu itu. Koret heueuh gitu pan. Tah eta power anu teu diharepkeun teh. Itu sabab naon? Sakho jeung dikrullah eta anu matak nyihatkeun kana hate. Sakho teh mana bageuran. Bageuran tanpa pandang bulu, sakho teh. Maka saur keteranganna saur Kanjeng Rasul al-alim al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Nu koret musuh Allah sanajan ngarti kana ilmu. Tapi sabalikna wasyahi habibullah walau kana jahilan. Jelema bageuran, jelema berean kakasih Allah walau kana jahilan sanajan bodoh dina masalah agama. Jadi sifat bageuran kunaon diapresiasi ku Allah, diistimewakeun anu jelema dina hatena boga sifat sakho, sifat bageuran. Sabab bageuran mah sifat Allah, sifat Rasulna. Bageurna Allah, nikmatna teras-terasan diturunkeun ka urang, sekalipun urang mah kalah naikeun kamaksiatan urang ka Allah. Sekalipun urang mah kalah naikeun kagorengan urang ka Gusti Allah. Tapi kan tetep kaalusanna terus-menerus terus. Bujeng-bujeng kanu iman ka mantena, nu teu iman ge tetep ku Allah mah dibere. Maka rek disebut teu bageur kumaha? Itu. Bageuranana Gusti Allah. Awaladin solihin yan ulah
atawa budak soleh anu ngaduakeun. Keur hirup teu pati ngaduakeun atuh kumaha geus eueuh. Mata kunaon tolabul ilmi ku Allah nilaina ditinggikeun pan urang mah memeh ngaji ngaduakeun gitu. Bujeng-bujeng kanu menta, kanu teu menta didoakeun ge pan didoakeun. Ku cara dihadiahan, ku cara ditawasulan gitu ke urang teh. Tanpa pamrih gitu pan dalam arti nya pan batur teh pesen gitu. Kecuali sok aya nu nitip gitu hadiahna dan lain sebagainya. Sabab budak teh aya budak secara biologis gitu. Budak secara biologis mah budak secara turunan ngan teu nuturkeun ilmu jeung amalna eta budak secara biologis. Jadi ari nu disebat budak mah sebetulna anu benerna nyaeta anu nuturkeun ilmu jeung amal nu jadi kolot. Maka Nabi Nuh alaihi salam ketika ku Allah dipaparinan putra anu mana putrana keukeuh teu nuturkeun ilmu jeung amal nu jadi kolot, saur Allah kumaha? Laisa min ahlik, lain budak anjeun cenah eta teh. Dalam arti budakna secara biologis hungkul budakna teh. Itu matak paur teuing gitu. Nu mawi kumaha atuh? Ulah jadi kahariwang pikeun nu jadi kolot umpamana boga budak boro-boro komoditi tas bari dicontohan oge hese nuturkeun teh umpamana nu penting mah tong eureun nyontohan we da tugas ti Allah na ge ngajak ari nu ngaran ngajak nya samaotna nu penting mah kolotna ngajak jeung nyontohan teu cukup ku ngajak kumpul deui da tetep kudu dicontohan gitu nu mawi urang nu janten sepuh itu kamurang kali tecekap ku miwarang hungkul, tecekap ku nyarios hungkul, tapi termasuk kudu jeung nyontoanana eta anu disebat takdim. Mata aya taklim, aya takdib, aya tarbiyah. Ari takdim mere elmuna, nyontoan amalna, nyontoan istiqomahna. Pan moal pati hese teuing lamun teh mah nu jadi kolot nyontoan budak teh bakal nuturkeun. Maka 1000 kali nitah, 1000 kali ngomong leuwih alus sakali nyontoan. Itu cacak-cacak dicontoan budak teh hese nuturkeun atuh komo mun henteu. Nu penting mah jadi kolotna, jadi figur anu ayeuna nyontoan, takdim di papatahan, tuluy ayeuna dicontoan. Didikan nu janten sepuh, upami teh mah sepuhna seueur aktivitas teu kabujeng kamurang kali teh ngadidik secara khusus atuh sok titipkeun itu sinangaos ulah ieu mah ku kolotna henteu dititipkeun henteu kanu ngarti teh deui itu dititipkeun henteu ku sorangan henteu tah eta anu matak rugi teh gitu. Jadi murang kali teh manifestasi nu janten sepuh itu dihanteusna teh mata ulah pati tarik teuing nyalahkeun ka budak lamun teh mah kolotna hese introspeksi diri lamun teh mah kolotna hese ngomean kana diri. Jadi jangan dikira teu aya hubunganana, pasti aya hubunganana naon anu dilakukeun ku budak teh jeung indung bapana. Junjunan ngadawukeun pesen gitu di antawisna kangge urang menjadi bapak kumaha birru abaakum tabarrukum abnaukum. Anjeun kudu alus kanu jadi bapak aranjeun maka engke budak anjeun bakal alus ka anjeun. Sebab pan budak mah fotokopian. Gitu. Karakter budak lamun teu nuturkeun ka lamun teu turun ti bapak nya pasti ti indung. Da moal ti tatangga. Gitu. Dalam arti karakterna teh pasti aya nu nurun tah hati bapak, nah hati indungna. Itu maka atuh jang ngomeanana ge indung bapak nya kudu klop heula kudu saha teh deui aya teh pengaruh lingkungan. Iya tah gitu memang lingkungan sangat berpengaruh sanajan umpamana turunan jelema mulia gitu sanajan turunan kiai umpamana nya ai teu daek ngaji mah itu da sabab katakwaan jeung ilmu mah teu bisa diwariskeun itu memang lingkungan sangat berpengaruh. Numawi gitu seueur sepuh di antawisna anu ngadidik murang kalih teh pan rupi-rupi aya nu ku keras aya nu ku biasa itu aya nu ku leuleuy anu keras mending keneh disangka ayeuna digalak ti ayeuna itu aing mah boga kolot teh galak aing mah boga kolot teh sagala ulah
tapi semata-mata jang kasalametan dunia akhirat tuh jadi budak. Umpamana kolot boga budak awewe jam 8 penting can balik, jam 10 penting can balik gitu. Pas datang dicarekan bebeakan gitu. Pasti budak teh ngarasa boga kolot teh nyarekan wae meni sagala ulah mending keneh budak boga rasa kolot teu ngarti ti ayeuna daripada engke geus cilaka kolot kababawa. Da angger ketika geus cilaka mah kitu di antawisna ketika geus cilaka nya inung bapa pan kabawa. Budak hade goreng inung bapa pasti kabawa. Gitu. Nah syukur-syukur gitu mata tos we sibukkeun urang gitu di antawisna nyontoan. Nu mawi ngadidik budak teh lain sanggeus lahir, lain sanggeus hideng. Ti memehna oge kudu geus dididik. Ti memeh mencari pasangan. Itu ti pas ngandung, komo geus lahir dan lain sebagainya. Jadi kudu terus gitu dididik kudu jadi kolotna teh. Nya matak tong aneh ketika budak dididik rada hese dan dididikna geus hideng. Itu geus loba pergaulan dan lain sebagainya. Tapi lamun dina jero beuteung keneh, kumaha cara ngadidikna nu jadi kolot? Nya bervariatif, beda-beda. Aya anu indungna teh sok ngahotamkeun keur hamil teh. Itu bapakna sarua dimacakeun Quran. Jadi engkena teh moal pati loba ting nitah. Da sabab geus dididik ti leuleukna khususna dina jero kandungan keneh. Tah, kusabab doa kolot mustajab mungguh Allah. Mata bapak-bapak lamun teh mah aral ka budak geus ulah sok loba ting dicarekan mending keneh loba didoakeun. Bacakeun Fatihah gitu. Da ayeuna moal aya hartina diomongan terus-menerus mah. Leheung lamun mikir budakna jadi malik ngarti, kumaha kalah jadi malik ngewa. Mata geus we sibukkeun we diri urangna. Tak ieu tugas berat lalaki teh gitu. Di antawisna teh kudu nyontoan ka pribadi, nyontoan ka pamajikan, nyontoan kanu jadi anak. Jadi ngadidik ka budak teh lain pas tos borojo, lain pas tos hideng, tapi ti mimiti di jero beuteung keneh. Karakter indung anu sangat-sangat berpengaruh ka budak. Sabab budak lilana jeung indung. Naon anu mineng diomongkeun ku indung, naon anu mineng dilaksanakeun ku indung pan karekam ku budak teh. Da sabab ngahiji pan jeung darahna indung. Itu. Maka lamun indungna solehah, insyaallah budak ge moal jauh. Mata kunaon urang nu janten caroge usahakeun semaksimal mungkin nalika bojo nuju ngandung teh usahakeun bubungah hatena. Sabab naon berdampak engke katurunan. Kusabab pamajikanna loba dinya nyeri engke teh pan timbul doa anu teu bener. Itu leheung lamun ngadoana alus deui. Gitu. Maka kunaon urang berikhtiar semaksimal mungkin ngabungahkeun baik ku bahasa, baik ku cara barang bere. Naon anu penting mah matak bunga hatena gitu. Supaya naon kana susuna jadi alus. Keur hamil atawa keur nyusuan. Gitu kan? Yang budak yang yang bapakna itu diantasna teh. Nah itu sabab naon karakterna ayeuna ngaruh gitu kanu janten murang kali. Lamun teh mah ayeuna anu nyusuanna hatena kesel, hatena keur ambek pasti nyusuanna ge dina kaayaan kesel, pasti nyusuanna ge dina kaayaan ambek. Secara tidak langsung berarti keur transferkeun sifat nu goreng eta ka budak teh. Ku budak teh pan dikenyot gitu. Mata ari awewe ari pamajikan mah gitu loba kaalusan teh mangno gitu fi kulli massatin mi'atu hasanah dina tiap kenyotan nu jadi indung nyusuan kanu jadi budak mi'atu hasanah 100 kaalusan nyusuan budakna eta teh Mang Jeri ngomong nyusuan bapana dalam arti tak memang sajabana tina asupanan anu kudu diperhatikeun supaya susuna alus tah utama nama masalah hatena, masalah perasaanana. Tuangeunana mah alus wae, jamuanana alus wae kitu anu didahar ku pamajikan keur nyusuan teh ngan hatena loba dinya nyeri ku salaki rek matak tong ngareupkeun budak hayang soleh-solehan. Itu da sabab cek tadi budak lila keneh jeung nu jadi indungna.
Da bapakna mah pan kajeun gawe daripada ngasuh mah. Gitu. Tak ieu lah gitu keistimewaan anu memang ku Allah dipaparinkeun teh ka istri hungkul. Ngandung, ngalahirkeun, nyusuan. Gitu. Sosok bapak anu bertanggung jawab di balik eta. Kan gitu. Jadi tergantung khususna nyaeta nu janten ibuna mata mending keneh seueur didoakeun we budak teh dibaca Fatihah gitu. Daripada diomongan, daripada disiksa mah. Gitu. Jadi tetap contoh atanapi figur anu memang sangat-sangat diperlukan kuno janten murang kalih. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Muslimun Imam Muslim. Ida najala di mana-mana lungsur bikum ka aranjeun naon karbun kasusah karupekan au jahdun atawa kegalauan au balaun atawa musibah pakulu mangka ngucapkeun aranjeun Allahu Rabbuna la syarikalah. Naon anu kudu diucapkeun ku urang, kudu dibaca ku urang nalika keur susah, galau, sedih. Allahu ari Gusti Allah eta Rabbuna anu ngurus ka abdi sadayana la syarika teu aya anu ngarencangan eta lahu ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi an Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas. Bila mana urang keur kaentrepan ku kasusah, kabingung, kana langsaan, maka doa urang ngadoa Allahu Rabbuna la syarikalah. Naon sababna? Kabeh ge geus jadi aturan Allah. Bunga moal 24 jam, sedih moal 24 jam. Matak dinamika dina kahirupan lamun teu seuri nya ceuri, lamun teu ceuri seuri. Tak urang teh pan sepanjang ngalaksanakeun keneh eta aya bungahna, aya sedihna, nya sok jangan terlalu berlebihan. Mun sedih ulah sedih teuing, mun bungah ulah bungah teuing. Ieu bukti bahwa Allahu Rabbuna, Allah anu ngurus kana aturanana. Kunaon dina nalika susah, nalika sedih urang sok nalangsa, sabab urang teu apal kanu mereka sedihna. Jeung deui urang lamun keur sedih, lamun keur susah, bebeja teh lain kanu maparina. Tapi kasalian ti Gusti Allah geus puguh kasusah kasedih teh hakikatna paparin ti saha? Ti Allah, tapi ari urang neangan solusina, neangan jalan keluarna lain ka Gusti Allah, matak teh nyambung. Nu mawi moal aya jalmi anu teu susah, moal aya jalmi anu teu bingung, moal aya jalmi anu teu sedih. Nah, maka ari nu hebat mah nalika susah apal kanu nyusahkeun, nalika sedih apal kanu nyedihkeun, nalika bingung apal kanu ngabingungkeun. Kabeh ge eta bukti Allahu Rabbuna la syarikalah, ku Allah diaturna. Matak bahasana urang kudu ngadoa teh Allahu Rabbuna la syarikalah. Urang makan lamun sedih, susah, senang mencari teh penyebabna hungkul. Tapi poho kamu sabib anu menyebabkan itu semuanya eta Gusti Allah. Supaya naon? Supaya urang keur sedih, keur susah, keur bingung tetep kembali teh ka Gusti Allah. Mata rasakeun ku urang. Urang keur susah, urang keur sedih, pan nu pangheulana dihampiri atawa nu kembali teh ka sada anger ka Allah. Mana babaturan ketika keur susah? Mana babaturan ketika keur sedih? Mana babaturan ketika keur nalangsa? Da tetep urang teh bakal butuh mah ka Gusti Allah. Supaya urang berharap, supaya urang apal ka Gusti Allah. Eta pancina mah, eta intina mah. Tah, nu jadi penyebabna urang sedih. Sedih teh pan aya sedih urang sok asa heureun alam dunya teh. Gitu. Sabab naon? Chemistry anu ku urang dibangun kan soal eta hungkul. Gitu. Kasedih. Tapi memang da eta ujian pikeun urang sadayana salaku manusia. Aya susah, aya sedih, aya senang. Itu Pak. Susah, senang, biasa. Maka nikmati we gitu. Urang mun keur sedih sing emut mal 24 jam. So, urang ku sedih, nyeri hate, datara leuwih ti 4 jam kadang-kadang. Engkena ge biasa deui gitu. Naon anu matak ngahesekeun, nu sok matak ngalilakeun kana kasedih kasusah, ku urangna diinget-inget wae.
Geus mang tahun-tahun ka nyeri teh di IPK inget we. Jadi we keheul terus tuh tumbuh dina hate teh. Tah kudu inget-inget nanaon ke matak jadi nyeri mah. Ingat ka mantan wajar ngan diinget-inget wae. Tah eta nu matak jadi langsana mah. Jangan. Jadi tong diinget kudu nambah keur kitu teh urang inget ka Gusti Allah. Dalam arti pengharapan urang kembalina ka Gusti Allah. Ya eta teh pan hese kitu cacak-cacak urang teh ngeureuyeuh ngaji gitu. Atuh komo mun henteu kitu we logikana. Ya Allah. Memang ku ngaji masalah moal beres. Ku ngaji kasusah moal leungit. Ngan paling tidak dina nalika keur susah, dina nalika keur nalangsa, dina nalika keur sedih, urang tetep dina koridor rahmat Allah, urang tetep dina koridor neangan panghampura Gusti Allah. Urang keur boga kasusah, tuluy ngaji, leungit teu masalah. Henteu. Urang keur boga kasusah, teu ngaji beres teu masalah. Henteu nya, ari sarua teu leungit mah mending susah nalangsana bari ngaji we. Meureun aya kaalusanana. Da lain teu nalangsa, lain teu susah, lain teu capek. Itu maka bab kacida ketika urang dikersakeun ku Allah kana perkara anu diparentahkeun ku Allah. Lain teu capek, lain teu susah, lain teu sedih. Capek, susah, sedihna bari ngaji, meureun gitulah minimalna mah. Cik tadi memang moal leungit gitu. Nyata ayo ngaji aing teu keur susah, keur sedih, moal memang betul moal leungit. Itu. Ngan paling tidak urang menang hikmahna. Paling tidak urang menang ilmuna. Jadi dina kasusah kasedih kana langsaanana tetep urang teh keur tolabur rahmatillah, keur neangan rahmat Allah wa magfiratih, jeung neangan panghampurana. Sabab tolabul ilmi teh tolabur rahmah wal magfirah. Urang neangan rahmat jeung urang neangan panghampura ti Gusti Allah. Maka da sabab urang keur susah keur sedih kana langsana selalu dina koridor Allah, mata taralila jalan keluar lagi sok kapanggih. Gitu. Ku Allah teh dipaparinan deui gitu, ku Allah teh diantowisna. Dipaparinan jalan keluar. Jadi penyebabna cek tadi kunaon nalangsa urang sok lila, kasedih urang sok lila, kahanyakal urang sok lila, sabab sok diinget-inget ku urangna. Jadi kesimpulanana itu bila mana urang ngantunkeun, bila mana seorang manusia ngantunkeun, putus kabeh amalna kecuali tidu perkara, hiji sedekah jariyah, nu kadua ilmu anu manfaat, anu mere manfaat jang pribadina, jang keluarga oge jang orang lain. Da moal aya hartina ilmu diamalkeun ka batur tapi teu diamalkeun ka diri pribadi. Ilmu diajarkeun ka keluarga batur tapi teu diajarkeun ka keluarga pribadi nya moal aya hartina. Tetep ilmu teh ibda bin nafsik ngawitan ka urang heula amalkeun ku urang, amalkeun ka bojo, amalkeun ka anak, nemeh ka orang lain, bakal aya manfaatna. Gitu. Terakhir awaladin solihin yad'ulah, jeung budak soleh anu ngaduakeun. Mudah-mudahan para putra, para bapak ayeuna nu aya sing ngaduakeun teh keur aya keneh jeung geus eueuh nyaeta geus pindah alam maot teh ngaranna. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dirizkian husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Tentuna dengan mencapai husnul khotimah eta tergantung urang ayeuna ngalaksanakeunana. Sabab moal aya hartina urang ngarepkeun surga bila amalin teu make amal, teu aya upaya, teu aya jalan anu dilaksanakeun. Urang ngarepkeun syafaat bila sababin teu make sebab itu. Naun minal gurur, bagian daripada tertipu. Tah urang teh ulah tertipu gitu. Ngarepkeun surga sok semaksimal mungkin kumaha carana. Ngarepkeun syafaat ti Kangjeng Rasul kumaha carana. Wartijaur rahmah gitu. Ngarepkeun rahmah kumaha carana. Diantoi teh mudah-mudahan ta urang sing dirizkian eta sadayana. Ibu rama urang, guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirizkian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu ti parayun ngarantun, anu tos ngaralih ka alam barzah, salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge karuhun-karuhun urang, nini aki urang anu ti payun ngarantun
ku berkah nariungan ieu sing ngajadkeun kabingahan kangge aranjeunna. Ala hadihin niyah wa bi barakati hadil jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hada astaghfirullah min qawlin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa salim daminal afati wal balwa wa salim minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza
ada. Astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.